Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek carita naon Ki? Budak nganggur lieur manehna hayang kabeli kos batur kilang bara kapal jet pribadi mah manehna hayang kabeli motor ge halarese komode mobil mewahnya. Cuman manehna embung eleh semenjak geus kawin jeung nu beunghar teh meureun tadina hirup tumaninah ngeunah 15 tahun hirup jeung nu beunghar sagala sesuatu geus ngalaman. Boga kontrakan loba ngalaman, boga mobil loba ngalaman, tah ayeuna ngarumas. Begitu ngarumas teh kabingungan menta anteur. Ki cenah menta anteur ka mana? Ka Gunung Kawi naik naon? Aya perlu weh cenah. Aya peryogi pisan cenah kalarepet Ki Kampak embung ngan dianteur ku teman Ki Kampak arana si Dohrim nya. Dianteur ka ditu teh naon? Luluasanan. Luluasanan teh kukumahaan jadi ditu teh. Manehna ngadon itikaf di ditu nya kumaha sih sumerah. Ye, geuningan malah sumerah cenah. Sing horeng mah manehna tujuanna hayang muja meureun ka pamujaan. Aduh, aing nepikeun ka kitu. Lain naon-naon nu geus-geus ge bisi kaduhung. Kaduhung di mana? Di dunia atau di akhiratna. Lamun ngalakukeun sifat nu kitu berbahaya. Mun bisa mah sakumaha lieur puyeng ulah sampai kikituan. Eta budak teu beunang dicaram keukeuh hayang balik deui supaya popotonganna cenah panas ningali manehna beunghar padahal mah ulah ngalakukeun jalan salah kos kitu. Kaduhung mah tara ti heula kecuali disurudug domba nya. Kaduhung ti heula aing disurudug domba. Cuma paneuri mah moal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.